Putih mang, putih. Mang, putih ya. Putih murah, putih murah. Putih mang, putih mang. Woi, coba ka dia mang, sabarana tak? Ulah geura nanya harga di lebih lah putih na mang. Mas gerak ka dia. Geura ya ngabeakeun mang, ngabeakeun. Putih ya, pariksa lah mang, pariksa. Baik dong na putih ti na mah putih na ge. Yang penting mah putih mah mang ulah ya hiledan. Yang penting mah. Ya kita dia mun hilang dia. Atuh deui tah putih mah lamun bolong ya mang berarti aya hiledan. Ieu mah bersih tuh, murni. Tapi yakin dia hilang dia. Oh yakin lamun aya hiledan ulah dibeli mang. Oke, siap. Coba sabaraha ya? Atuh ieu mah kula ngabeakeun nih nya. Teng ieu 7 ieu lah, 15.000 ya. 7. Bawa kira-kira dia mah tanggal jual pasen mah gede amat untung. Atuh naon deukeut kula neangna, jauh pan ieu, ku bensin bae ge beak. Udah diuji tah bensin atuh. Ieu ngeun 5.000 kula yang ngaranna ge mang ieu. Jauh. Aduh, bau benteng ya. Waktu bau mun dihakan mah bau. Jajal bae tah jajal mang. Yakin? Wah, hiledan dijamin ya. Kalau tangor aya cenah ya. Boh, atuh imah majina empuk tuh. Wani lah 3.000 lah hiji lah. Bagor. Kudu melak moal gerak kahaka. Tuh karuh bae tah mah Kak nguji kana melak. Ngabeakeun bae ya geus lalir ya ti tadi ngider bae. Atuh wajar bae tuh Kak capek ngeder maratna ge usaha. Ngaranna ge usaha ya. Tapi tinggal dihitungan lah kula ya nya. Atuh kakak mah kurosa, kula ge di ditu meuli teu dihitungan diborong. Ai kakak meuli hayang dihitung kalir-lir kan hitungan peuteui. Oh nya kana kalinya naon Kak? Lain ya yakin bae ya hiledan dia. Atuh teh nyaho ye Kak. Soalna kula can pernah asup ka dieu ai hilelan jeung eueuhna mau kula ge teh nyaho. Atuh Kak, biasana makan peuting lamun loba hiledan ngadaharna rada kumaha teh kula mah. Lain nih kakak, nek meuli peuting apa nek kumaha ya? Ja peot mantare peuting kula dibulak-balik bae. Atuh hendak meuli mah. Cuman ya hargana maksudna ulah 15.000 teh atuh. Jatuh tinggal untung nomor ini mah. Eta kang geus tisuk ngejar. Atuh geus burung kula mah ya mang ieu samodalna bae nya. Ieu aya kitu mah geus 20.000 we sabeungkeut. Modalna eta atuh kula meuli 20.000 sabeungkeut. Ngajual 15. Geus meta modalna bae kula mah. Oh, jadi Ngajual 15. meuli 20.000. Kembali ke 20.000 gitu. Oh, gitu. Oh, bener gitu mah nya. Pan nyer untung meureun dagang mah. Siap-siap. Gitu. Tapi yakin bae hiledan ya. Yakin wani dipeusi kula mah geura. Moal kecewa ka meuli peuting ti kula mah ka. Jauh narikna ge. Lan eta geus ulah dihitung deui teh. Nun nih Kak, nun Kak. Ya. Nah, segala pangato. Siap. Kalau ada uang putih, sakit karolot dijual murah kai. Ngerasa kan nyatu jeung putih ya. Kebasan cenah sanurang asup pajero ieu. Eta nu meuli peuting nya jero bolonnya. Poin ditawarkeun 15.000. Duh, ai 20 dibayar ku aro atuh ai untung gede ieu mah. Balik. Ai, boga kunci ka sebelah kan. Jadi bisa teh. Sekian ini kahalan ka beneran. Mentanya gimana? 2, 3, 4, 5. Munduh di mana dia ipet teh? Jero bae. Dina Google. Edan dina Google bisa diunduh. Mana agena Google ngunduh putih aja. Moro, dia dia lain deh tama. Ieu mungkin saya. Meuli aing ya, meulina ya sepra 30.000. Sakit ya, ha. Sakit 30. 30.000. Mahal amat dia mah. Murah dia 30.000 mah. Nek dijual ku aing ya. Mana dijual mah? Atau 35. Lebihan teh. 45 edas bae dia membeli 40 dijual 45 ka aing. Atuh ngaranna ge usaha dia mah. Pokoknya teh atuh black. Eta mah ku urang dijual sa modal itu ngaranna lain usaha rugi. Eta Sebenarnya sabarah bae. meulina 30 aing. 30. Dijual ku yang 40. Jual Op nawaran 40. sabaraha dia. Lamun 25 kok yang dibeli. Atuh ulah tama 25 tetep koreng dia mah. Kira burung kadaya yang heula-heula. Buku peuting masuk ke bahiledan. Bagus ya luarna doang kari lah, jurna masuk beak. Pokokna mah eta aya hileuden we hijinya. Oh. Pulangkeun deui ka aing eta. Ya pari kitu mah minggu bae hiji we pulang kon. Tuh aing ke kon pulangkeun deui ka situ. Sadung. Geus geus dibayar eta 40.000 yang penting. Meulina ge 30.000 eta. Beli 30 jual 40. Geus sabaraha nawaran dia. Yang penting mah ulah jauh ti sakitu bae mah. 25 tadi bikon. 35 kumaha? Enggak usah 25 ge teh. 35. Oh, ada 35 kan juitan ya.
Bagor, orang HP aing tinggalin dulu tadi budak meliput teh. Mau endah ya koin ku disusul. Aing kira nih aing ya murid ya. Oh, eta mah setan seperti aing di bisnis kan dia teh. Waduh, tertarima aing mah. Lain eta putih emang dibeli bara. 75.000 kok yang dibeli nih, yuk. Dadaekan teh, meuli nage 20.000 teh urang. Itu bener bae Black dia ya. Mulai 20 dijual ka yang 35. Gede amat untungnya dia. Atuh karena ke usaha dia mah. Aing di dia meureun eta tadi modal milihannya. Modal diuk di dia. Modal nawar ka manehna. Teu can kopi teu can rokok aing. Eta ge diuji pan. Geus sabaraha entah ge. Coba tuh diuji karena ge usaha ya. Mau Kak? Atuh bener eta emang usaha memang gitu. Orang kan modal nyiar gitu eta mang. Gitu. Jadi lamun hayang murah mah atuh geus lempang bae ka ditu ulah meuli di dia. Tadi tuh ka pusat nah yang murah mah. Ka mana pusatnya, yuk? Tanya teh ka Jawara. Mana gitu meulina tadi? Kita mah mau bejakan pusat nama aja bisa teu belanja ka kulang ke Oh, mama. atuh bisa bae politik ieu Jeung mah. deh Kakak, lamun hayang gratis. Tadi tuh ngunduh. Munduh ka mana, Black? Munduh ka mana, Black? Karena Google.